siap bang. Ya Allah. Kali kakara. Jangan tulah cerik. Cari sunatan nggak cerik. Si Elin dan Elinnya. Tulah cerik, cep. Aing cerik mang, ya aing teh emosi mang. Arek siap disunat mang. Bener ya lo, ke balik deh. Wing boga awewe geus minta dilamar deui. Kan puguh buru-buru jeung ngalamar. Disunat ge encan. Sieun disunat teh. Ih, kabayang. Ahanya ieu. Awewe nu sayang kuat dilamar. Wing ngacan disunat. Hanya dilieur. Kamu nu ilmu gede kawani disunat bisiun tapi wing minta disunat kawewe wing kubatur makan. Ya Allah beres solusi atuh ieu kumaha sim kuring awewe kuring sayang dilamar kuring teh disunat lamun kuring disunat kuringna sieun. Ya Allah ieu kumaha. Ya Allah, kuring belum disunat, Sion, ning, mang, kenaon? Yo, ngomong sorangan, terneangan nomor togel, lain mang, ya malah lebih parah tina nomor togel mang, kumaha tuh? Awewe kuring mang, tadi lamar, terus? tapi kuring can disunat mang, Dari pak, ya sieun kena disunat, pasien kena kabogohna ku batu. sieun duanana mang, Keduana, mending ayeuna mah manehna disunat teh pada itu kan sunat di tubuh, dukun sunat Mang Hadi ning. nyerinya mang, Ya palingan di isi teplok sambel. Jangan bohong gitu. Ngeri dah. Di itu mah di sunatan teh di hipnotis dah. hipnotis, Oh. pino. Oh tuh. Teh nyeriin teh. Semua jang. Jauhnya mang gimana? Ya lurus muka itu sampai metajakan aya belok ke kiri jadinya lah. Oh, gue yang awalnya mau gena yang dilamat bae mang. Tapi wing sieun disunat, tapi teteh nyeri ya dukun Itu moal. Tuh ikit kumaha. Nunya mang. Yang Yes. Ya, mang. Aing modal lah. Ya, mang nun, mang. Ya Allah, makasih atas solusimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau mendatangkan manusia yang tahu solusinya ya Allah. Ternyata sunat itu nggak sakit, keprak nyeri, aku maha. Arek sunat, ya arek sunat lagi bisa ngalamar, tapi kudu disunat heula. Iya, gimana? Paninya. Ya apa dia bilang? Mata dukun sunat mage ngesieun mat kayak yang kawin. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak?
Adakah di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih si Neng anu sok nyunatan. Lain mang ayah orang nu sok nyanatan mah. Oh, ai kitu mah berarti ayeuna ayahna eueuh nya. Ayah mang keur ngasah gunting. Aduh, masa gunting. Kayak gari peso. Aduh, ayo kisiun ya Allah, kuatkan lambangmu ini. Yang banyak ingin disunat ya Allah. Ah, ning ayeuna mah nu disunatan jam makarolot kabeh ya. Ngomong noneng. Teu. Ek pangagegerokeun ayahna. Kela ulah waka ya Allah. Kela nya ulah waka. Wani moalnya ya Allah. Kayak ngalamar anak batur nih kudu disunat ya Allah. Mang, ulah loba teuing pikir, loba mah duit jeung teh bayar. Hah? Bayar? Jadi sabaraha Neng bayarna? Lamun pakai bedog 300.000. Lamun pakai gunting 400.000. Lamun pakai hipnotis teh nyeri 1 juta. Ya Allah, aing pang murah nage ngatik bedog. Ket 200. Hayang dihipnotis. Duit tage. Udah mana yang dihipnotis, minta karasa nyeri. Duit nage yang ayah, yang maneng. Oh, ngereditnya bisa, Mang. Hah? Sunat bisa dikredit? Ayah, Mang, di dieu hungkul nu bisa mah. Ulah, dikredit be. Mending nu dihipnotis 1 juta lin. Bayar tempo lah 1 tahun ya, oke? Aduh. Atulah 1 tahun. Engke bayar sekali DP. Tah, isuk teh saja teh. Bayar di lunasan. Malah hajat Neng, malah hajat. Tak kuring teh tarak kaundangan. Mau yang kaundangan iyo. Mau menang duit. Yang gue 1 bisana seberapa kali? Uslah, 5 kali lah kajeun. Yang gue 1 hayu. Tuh hayu. Gua bismillahirrahmanirrahim. Ya, lamun ngomong jeung ayah ulah rewasnya. Wong rada bengi sautik. Kayak gitu mah. Nya tuh. Heula ek digeran heula. Ya. Gegeron tadi? Heeh. Gegero. Oh, gegeron. Heeh. Tadi. Heeh. Gadengi. Heeh. Naon? Aya nu ek disunatan. Hah? Aya nu ek disunatan. Sunatan? Heeh. Saha? Tuh. Mana? Tuh. Oh, itu. Heeh. Oh, itu tenang. Macam? Mang. Kayak disunat, Mang. Yang disantet. Yang disantet semua aja sunat. Di dia mah dukun sunat temaca diharap. Lain tukang dukun santet yang. Disunat, Mang. Hah? Sunat. Kakaran ka dia yang disantet lu. Bejaan. Ayah bejaan. Layangan disunat. Hah? Layangan disunat. Lu tadi ngomong yang disantet. Ngomong lagi disunat. Hah? Naon lu? Disunat. Oh, aku ngomong tadi yang disunat itu ngomong tadi mah yang disantet. Tadi dia ngomong narik disunat, Mang. Itu loh. Oh, ini disantet. Ayo, orang yang disantet, disunat ke siun. Tuh, di. Ngomongnya segera datang. Entar sama geus aya ieu urang mah tuh geus aya nu ulin. Kelarek ulin. Keheula bantuan yeuh. Ieu teh ngomong jeung ayah Neng teh hararese. Nge kuring rek kumaha di dieu sorangan, Neng.
Sok be bisa iya mang ah. Oh, bisa gelo, kena mending balik gelo dah. Saking emosinya, gitu. Ada geus anu nyampe sok be. Bakalan gelo kayak iya. Ampun. Kumaha Jang? Geus siap disunatan? Siap, Mang. Hah? Tulang tunggu tungkul siap encan. Tunggu tungkul nembalan Jang. Siap, Mang. Ya Allah. Kurang katara. Jatuhlah cerik. Encan ge encan disunatan geus cerik. Sing eling ya. Lah cerik, cep. Aing cerik, Mang. Ya aing teh emosi, Mang. Arek siap disunat, Mang. Bener-bener gelo ke balik Ya Jang. Ulah cerik. Era geus gede menyo cerik. Ya Jang di dia teh disunat lain ek disantet ieu tenang kurang ek disunat lain ek disantet ieu. Kuring arek disunat, Mang. Nabung santet mah ya Allah, Neng. Ya Allah balik atuh kedeung. Ya Allah, ulin bae atuh da. Mang, ayo Mang disunat, Mang. Lu capek, Neng, balik atuh. Cep lah cerik bae. Di dia teh ya Jang ya. Disunatna anu pertamanya pakai bedog 300.000, anu make gunting 400.000. Ya nupang istimewana di dieu teh ya Jang anu 1 juta. Di dieu mah mun 1 juta mah teu karasa disunatna ge. Kumaha Jang? Ek nu mana eta nupang istimewana mending Jang. Oh, Mang. Hayang lagi anu istimewa, pang istimewana di dieu, Mang, anu 1 juta, Mang. Hayang undi. Ya, sing bener. Ulah paleh kitu. Mang, hayang kieu. Toh. Hayang 1 juta, Mang. Ya Allah teuing ih. Oh, hayang nu 1 juta. Ngomong kita tadi ulah paleh. Ya, kan di dieu teh ayeuna kudu langsung bayar, Jang. Kumaha? Mawan teu duitna? Henteu, Mang, teu mau duit ieu ayeuna mah. Minjem heula, Mang, mun aya mah. Hah? Mau duit naon 1.000 perak? Ti ditu naon 1.000 gede lain 1.000 perak, Jang. Kadengen teu sih kita tadi ngomong 1 juta lain 1.000. Pinjem heula, Mang. Ieu teh kuring ka dieu teh pinjem heula. Eta hayang disunat 1 juta. Tadi cek si Neng teh bisa ngiridit, Mang. Atuh Jang. Amun teu mau duit banyak, kajeun ngiridit ke Jang di dieu mah bisa ngiridit. Ayeuna mau duitna sabaraha eta jeung DP gitu. Ngiridit kajeun sok. Heuh, Mang, ti tadi ge kuring teh ngomong teh hayang ngiridit, Mang. Ih, Medit ku aing geus dibere kiridit masih ngomong medit. Kene kumaha sih Jang hayang disunat apa yang disantet? tuh, liur ai kieu mah ya Allah. Asing teh balik-balik deui geuning. Aing mah ngiridit, Mang. Tah gitu ngomong. Hayang ngiridit mah ulah ngomong medit. Disunat terus dibere kiridit masih ngomong medit. Kitu tah ngomong. Cicing bae. Mang ti tadi ge aing ngomong kitu ieu ti kor aing ieu mending saya pegat. Geus ayo atuh. Sunat ayeuna. Tah cocok setuju berarti lamun setuju ayeuna aing ek nyokot alatna heula. Cing ya, nyokot alatna heula. Ya, Jang. Ieu jeung ampar. Ieu jeung di sisirannya bisi. Nyawa ieu geus gede. Ieu alatna di sarungna. Tah, ieu amun disunat ti dieu Jang, meunang hadiah Jang. Menang bae. Teh Jang. Sarungna pake. Sampai ngamparkeun ieu lah.
orang yang nyandak anggal. Mang. Ya, yang daripada kita lihat deh. Mana mang? Tenang ya. Mang. Mang. Halo, mang. Ya, yang. Iya, tekanan ya. Ya, yang. Iya tepokeun, iya reknya. Ya, ujang lamun kenio rek iya berhulung. Berarti ujang ke berem. Ingat kumaha jang? Ingat, namun burung ditiup. Pino. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jam? Oh, bagus. Oke, guys. Terus rampung, guys. Di lem lah. Oke. Satu, dua, yang, udah. Mau tulis disunat mang lah. Hah? Yang sunatan deui. Wah tulus. Hah? Pakai talus. Satu, yang. Sieun mang, mau tulis disunat tek balik pae lah, teu kawin Geus. kajon. Tenang, yang. Geus disunatan. Ah. Geus disunatan kumaha teu karasa ah. Itu kan rasa, yang. Mang. Geus kieu mang. Kumaha ek disunatan deui eta kurang sakitu, kurang pondok. Ulah mang. Geus halus. Wah, mang tulis kawin mang ya Allah, ternyata teu nyeri. Kumaha, jang? Teu nyeri mang teu. Nyeri. Teu. Ngandung geus dihipnotis geus nyeri kene. Ento, emosi doi. Ah, hipnotis deui mang. Ya, yang di dia mah mun tas disunatan menang sarung. Lang, mang. Sing jenuk mang. Tadi umbung mah. Sing jenuk mang, jangan lebaran ya Allah. Oh, jeung lebaran ya. Nyawa disunat menang sarung mah. Ah, ulah teu nyeri doi ya. Terus kawin aja mah. Nanya mang. Anu ira endi? DP-na Tah, mang dia. Mungkin DP gina. Tumawa mang ayeuna mah. Nginjem buku ge ka mang lah. transfer. Oh, bisa engke kurang dibere nomor rekening urang transfer mah. Teu boga ATM mang. Urang boga nage buku ieu, buku sekolah. Hah? Keur disakolakeun. Henteu. Naon anu disakolakeun? Ya Allah. Mah transfer mah. ATM di ieu disakolakeun. Henteu. Aduh. Kuring rek pinjam duitna heula, engke mun boga duit ka dieu mang. Hah? Kredit? Heeh. Pinjam heula duitna. Teu boga duit. Heuh, encan boga duit lain teu boga. Nya mang. Kumaha tuh nya? Mang atuh mang. Mang atuh da jeung kawin heula mang duitna ge. Ke jeung lamaran mang. Siga teh nyaho bae mang mah biayana Oh, gitunya. Punya. Mang. Yang satu jung. Alhamdulillah. Makasih mang. Ya Allah. Makasih mang. Geus jeung sebager merek sarung dunya mang. Aduh, teh. Podai bang, selamat mang dunya mang. Ya, sami-sami. Aduh. Minggu upload-nya. Mang upload lagi mang, mau disebutkan gara kredit yang uploadan. Iya kecamatan tinggalin mang, tak kerenin mang, disunat, kawin menang sarung. Dunya mang, alhamdulillahirobbilalamin.
Mati jenuh.